Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kumaha damang sadayana? Dinten ayeuna urang bakal diajar bahasa Sunda perkawis kagiatan. Mung tekenging hilap sateacan dilajengkeun urang kedah ngawitan ku baca doa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi jidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah. Yuk ayeuna cuang kawitan diajar bahasa Sundana. Janten aya murang kalih anu namina Tisna. Ulangi, Tisna. Muhun. Nah, Tisna ge sakolana sarua jeung hidep kelas hiji. Saban indit ka sakola sok nyamper sobatna. Ngaranna Oki. Kitu kagiatan maranehna saban isuk. Kajaba mun sakolana keur pere. Geura urang regepkeun. Saban isuk Oki disamper ku Tisna. Saban isuk Oki disamper ku Tisna. Dalam bahasa Indonesia artinya saat pagi Oki dijemput oleh Tisna. Henteu leleda terus indit ka sakola. Henteu leleda terus indit ka sakola. Dalam bahasa Indonesia artinya tidak lamban, langsung berangkat ke sekolah. Sok laleumpang lantaran deukeut. Sok laleumpang lantaran deukeut. Dalam bahasa Indonesianya adalah mereka selalu jalan kaki karena dekat. Teu kungsi 10 menit oge nepi. Teu kungsi 10 menit oge nepi. Artinya tidak sampai 10 menit juga sudah sampai. Tara kaberangan sabab tanginas. Tara kaberangan sabab tanginas. Dalam bahasa Indonesia artinya tidak pernah kesiangan karena bangun lebih awal. Komo lamun keur giliran piket mah. Komo lamun keur giliran piket mah. Artinya, apalagi jika saat jadwal piket. Kudu sasapu meresihan heula kelas. Kudu sasapu meresihan heula kelas. Dalam bahasa Indonesia artinya harus menyapu dan membersihkan kelas terlebih dahulu. Kabeh kagiliran saminggu sewang. Kabeh kagiliran saminggu sewang. Artinya, semuanya mendapat giliran masing-masing 1 minggu sekali. Tah, kitu
Tisna jeung Oki dina saban isuk teh. Lalempang bareng indit ka sakola, tara kungsi kaberangan. Artinya, nah, itu adalah Tisna dan Oki setiap pagi. Berjalan bersama berangkat ke sekolah. Tidak pernah kesiangan. Di jero kelas, ari keur diajar, sok saregep. Artinya, di dalam kelas saat belajar selalu siap. Apan pangajaran ti ibu atau bapak guru kudu diregepkeun. Artinya, kan pembelajaran dari ibu bapak guru harus didengarkan dan disimak dengan baik. Diajar teu meunang bari heureuy atawa malaweung. Artinya, belajar tidak boleh bermain-main atau melamun. Nah, pek ku hidup jawab. Cobi, di dieu saha anu masih emut? Nomor 1. Saha anu disamper ku Tisna teh? Anu terang jawabanana, sok komen di kolom komentar. Nomor 2. Naha inditna sok laleumpang? Ayo, masih inget teu? Naha inditna sok laleumpang? Nomor 3. Naon sababna tara kaberangan? Nomor 4. Kumaha mun keur kagiliran piket? Nomor 5. Kumaha ngabagi giliran piket teh? Nah, mung cekap diajar basa Sunda dinten ayeuna. Hatur nuhun ka sadayana, takenging hilap, maca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar 3 kali, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Doa akhir majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah, hatur nuhun. Ibu Indi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.